aing sono ka mana euy. 2 tahun ditinggalkeun nyama. Iya lagi sono ka mana ya? Banget mana tapi asa ngeur wae. Tama atuh da geus ieu teh dituna. Kalau di tuna teh. Oh, respect lah atuh. Buru-buru lah. Pok. Pok. Oh, siapa tak? Tapi aku eueuh ya eta sendal aya. Oh, aya sana. Sok mah turun. Pok. Pok. Kira aku ke mananya kan? Cara gitu. Pok. Pok. Satu ngagawean aku di rumah teh. Pok. Usah. Tah, keluar. Non. Ih, salam mana? Erek bantuan orang na rampok. Ablagan heuh. Arek mandi heula euy bade ganti baju. Oh, nya geus tah. Tong lila. Tarak pisan mah kemarin. Aing atuh sia mah. Naon? Teu eta kumaha atuh ngarampok teh? Mana teh kalem. Aing bukan tempat rahasia heuh. Tapi ka tempat rahasia eta kudu make alat. Alat naon? Ieu. Naon eta mah dildo? Alatna paragi ka ditu, belegu. Wah, ya boga alat sakti we, hebat. Kumaha eta teh? Ieu. Kete ieu teh dicekel terus diputer ke truk langsung bakal nepi ka ditu. Wah, geus di dieu itu kana. Tong kumaneh mesti pake caliwara. Cek maneh tak? Beutuh, ya. Terus ieu teh kumaha, Wok? Besok aja heula. Terus Pak, kaca-kaca kelengan. Oke, hitung kemarin pekatil terus puterkeun heuh. Ayo, siap. Ieu tos sareap sadayana ya. Ayo, siap. Sok, hitung tah. 1 2 kala. Si bangsat tadi ngakeun aing. Geus jelema diwarah. Barbot teh. Wah, nyaan euy si Ewok buka tempat handai kieu tah. Heueuh. Wah. Mana si Ewok nage eueuh? Iyo, ya na si Ewok ka mana? Teuing atuh. Can balik dia tuh yuk. Lah, geus lah teu penting ayeuna mah urang lacak we keberadaan rampok eta. Heeh tuh. Wah, handai kieu tempat si Ewok euy teu nyangka urang. Handai kieu tempat tah. Orang lacak. Kumaha ieu yan urang ngalacakna? Oh. Tah urang teh manggil ieu ditinggalan manehna sigana mah lagrang. Cobaan we lacak ieu. Oh, oke atuh. Wah, bener ya kapanggih. Oh, di mana eta tah? Bukan asli di gudang nih mah. Oh, geus atuh. Hayu tuh urang ka ditu lah. Nah, ini stay di dieu saha? Kan si Ewok eueuh. Oh, nya euy. Kumaha tuh? Geus atuh, ayeuna urang rek nelpon si Mumun. Oh, tuh sok. Eja Mumun, kami ya. Mana tah yang mumun teh? Tah ieu. Walah, meni geulis pisan euy. Nepangkeun neng abi ian rencana tata. Abi Mumun ah. Geus, salimana tong dilatih atuh. Wah, ganggu wae semua. Ih, kapan anak nyamperkeun eta rampok? Oh, geus atuh ieu lah. Ayo tugas Abi naon? Tah, tugasnya Mumun stay di dieu. Pokokna mah neng mumun mah pantengin we terus eta keberadaan rampok soalnya eta rampok lain jelema samanea bahkan 2 manea atau 3 manea. Oke. Oke, siap, mantap. Tah, ayeuna mah can berdoa heula, Oh, asalkan misi urang ge teh berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo tak.
eta euy. Agent Mumun, please open the door. Okay. Access denied. Access denied. Access granted. Access granted. Access granted. Thank you, Agent Mumun. Kenapa saya dirinya? Teknol mana ka dieu mah? Aing rek balas dendam. Rek jokot berangkas eta. Oh, mun maneh cokot berangkas eta, lawan heula urang. Oke. Hah? 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 Ya! Ah! 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 Ya! Keseburu yang nggak buka tuh. Ya ulah tuh maneh teh pan di kode. Pokok nama aing teh hayang apal. Si anu dina brankas ieu kudu dibagi dua. Main bagi dua wae mah mah. Yalah, nah dibagi dua kan atuh jemiringan. Lah main harayang wae apa nih mau berangkas urang. Buru tuh geus buru gerak bukayan lah. Tuh halik kode ya.
barang berharga teh. Ihar nu kitu segan teh naon? Samayan, sugan teh duit. Jauh nu kitu geus dia kan kacamata urang mah. Berharga urang itu. Akhirna barang berharga urang wih deui.